Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Hardis teh pangi-pangi euy. Cambarkeun ah. Ka mana euy. Sugana aya ieu mah. Yang pusing ya. Cilinga sagala we nyeun aturan teh ah. Udah. Astagfirullahaladzim. Jing. Dis, kamu naon we teangan ku urang? Dia geus deui mah heula. Urang curhat euy, nanti urang masalah cilinga geura. Naon? Aduh, nyieun pasal teh sagala sikehet. Merkosa ieu, hayam ulah ka ditu. Jeung doma aing ge bakal keburuan didenda. Cenah kumaha atuh dis ari kieu? Ah, geus teu ieu, geus teu bale ge mah. Oh, ieu teh undang-undang teh. Manya geus kawin teu bisa utip. Heeh. Dis, kamu mending karep ya, urang curhat. Ayolah, Euy, kesal di dia ge. urang neangan maneh teh tadi teh. Udah kali keluar imah we. Tuh, dis di ditu geuna nyikana. Urang ngobrol ditu ah. Best camper aun. Siap. Cang heula. Ludatnya. Duh, bis aing mah pusing. Sagala diterapkeun aya teh. Undang-undang untuk para ruguni. Kumaha atuh ieu teh euy? Pusing ku naon deui? Sugan teh urang mah pusing teh kukurilingan di bundaran. Jeung deui naon eta mah anak domba. Kos nu burung pupuiran di beneran ka aing teh. Yuh. Matak di bawah jeung dicangcang teh. Sieun kadenda aing teh. Malas juta bayangkeun. Lieur keur mah aing gawe senah. Kumaha atuh ieu teh? Pusing aing mah. Heueuh nya. Beuki dieu teh asa beuki lieur we. Urang ge kamari kasbon baso. Cek si mamangna teh. Ku aing denda sia 10 kilo. Kan jadi ka urang na ge teu gawe. Liotnya loba aturan. Kieu teh mah aing kayak pinah we ti Cilinga ka Taraju lah, kagok pusing aing mah. Naon dia ge loba aturan sagala. Naon teh? Hayu we. Eta geramang doma ulin ka ditu malas juta. Terus mun aing kawin ke kumaha? Rek ieu teh didenda meureun nya, rek kikuk teh. Para rusing teuing lah, Mang. Gustin Agung. Lah percuma telepon di WA ge budak dua kutaan. Kemarana. Oh, itu gini anjing banget karusut gitu. Keur gareuleut teh duanana. Aduh. Ka ditu ah. Hei, Dak. Kenapa nyerebak tarak? Sugan hareeng. Heueuh euy, hareeng tarang aing teh mikiran ieu pasal segala diterapkeun. Aing teh tega mah tak ngubuk doma we sagala. Sen denda aing mah ah, rudat. Nanti urang ge kamari ngeluh ngecas didenda cenah. Geus kurang teh dicabut teh bisa didenda 10.000. Aduh. Parah pasal aya nama anjir. Ya orang demo euy ka tukang batok euy. Kagok teuing anjing teh rudat aing mah. Naon urusan itu tukang batok, lieur maneh mah. Terus kudu ka saha? Berlaku ka tukang beca demona. Parah. Naon sih? Ramo-ramo. Kan eta ge baroga ramo.
bubuk ranginang demo lain ramo bener celiman mus nyocok kan di kelas kajajang tuh percuma ngomong kasih eta mah kudu dibere cireng karena kadenge hei kamu wahai bubuk gorengan bersihan tah ceuli PA celina ge burong sok goblok ah ih naon deui sia nyium juga awewe wae nya data di mata kadenge atuh nih heeh nya boka duruk kan ini boka dulu kan cek aing oge naon si eta mah balik ya ngomong petan heuh ya jam sakieu mah bisa didenda anjing heuh ya aing nitipkeun lagi bawa kalian tah maneh mikeun urang balik ada kamaran cenahnya ya naon maksud deui domba dititipkeun ka urang bodoh urang geus sarua balik tapi kan lumayan ya dombana bawa balik aku lu perapihan mah ngeuna bahasa hai bahasa mari ke si anjing WhatsApp terus mana kumaha ieu euy monyet jadi kaganggu ke anjing setan Lila cilok aing mah. Mah. ketepel gandeng kan wae si anjing jeung deui naon eta mah anak domba sabeuki lieur beuki dieu teh tak dibawa ge sini denda aing teh cangcang we ngahaja tudis sieun aing mah kieu teh mah aing pinah we ti Cilinga ka Taraju lah kagok pusing aing mah Cuma telepon di WA ge budak dua kotaan. Telepon ieu. itu gini Biar keur ngasupkeun lengan biar. Sok. Nekap tarang keplok buah. tarang dak kenara nyerebak tarak segan hare lieur maneh mah demo lain ramo bubuk ranginang blok Abi dua. ngomong ka si eta mah kudu dibere cireng Lah, deui. lain mah ngadenge mun dibere cireng pasti ngadenge wah anjing si Jon itu si Jon main di matring aya tenang si Jon langang si anjing bau bau era eta cingir aing moal tamat anjing Tanengan sih anjing. tanding Eta biji ciri khas orang biji. berarti lah surina sok Malah di kana. Harus cuma ngomong ka si eta mah kat ya ceuli teu burong sok goblok naon deui angseu-angseu cireng kara kadenge kalah sama nyogok 2, 3, action. aktif balik tong poho kamarane subscribe channel Sunda Projection like follow IG follow IG comment subscribe tong poho IG-na nya follow Sunda Projection Facebook-na sarua Sunda Projection Twitter. nerek malau pemain-pemain ya dina Jon mana Alep Arjoni Iya. Ernur Ilahi Ahmad Dhani terus kameramen Teddy Tedoy terus Arul Bangsa Jinon kamera eta alamat ieu sarua mubaok mun nya mubarok IG abi mah nya Herdis GP Pite hiji 83 atur nuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda Projection. sampurasun Sunane. Jadi kan siapa? Terus ngajak-ngajak